nyabunya wasomat syahroha puasa teh bulan Ramadan teteh nahan haus jeung lapar wa hafidat farjaha jaga kehormatan jaga farji jaga eta apem ulah digembrong laleur ieu mah teteh make calana blekak-blekek susu neng teh bujal nongtot ih arek keluar nganterkeun anak ka sakola ceu ka mana deuleuh sini ning aya sini ning eta sini ning ka mana deuleuh make kokolor salakina ka mana horeng nganterkeun anakna ning ka mana ieu rek nganterkeun si Fuad ka paud teuing rusuh teuing gegeuraan teuing kumaha meureun eta jelema kana motor biur we kana motor make kokolor salaki atau salakina ar batur neang kok ka mana kokolor aing horeng dipake ku majikanna hati-hati eta untuk para istri bikang nusok makean kokolor salaki kade bisi kacang teteh rasa telur engke batur mah kacang rasa bawang ieu mah kacang rasa telur ini kacangku rasa telur Bu jaga kehormatan diri ieu mah teteh mah rajeun nutup aurat make legging kos nu heueuh gu ilaha illallah ku gegelisan samalean teu nempo umur dangdan ka mana karep cek mah nama gelis cenanya barang pake gelis cek mah nama ilaha illallah ai banget Korea ai cokor Afrika atuh ai banget bodas ai punduk hawuk kade Bu sing bener barang pake teh ieu mah kos make tiung kos nuhun mah teh karep make tiung dipurintil bari baju nanu nyetil calanana model pensil hayang katingali sholatullah salamullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna pinter dangdan teu bisa ngejo sholatullah ai dangdan beuki ai ngejo teu bisa tiba goreng endog make helm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina.
innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa saimi fi syahri Ramadan. Wa qala aydan thalathatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibrun rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani mutasarimani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, syekhuna al-mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh majlis ta'lim, sesepuh madrasah diniyah, moga-moga guru-guru urang nu hadir oge nu teu tiasa hadir sehat tur panjang umurna, tambih-tambih manfaat ilmuna, tambih barokah umurna, barokah turunanana, oge urang kempel babarengan sareng guru-guru urang, mudah-mudahan selamat dunia rawuh akhirat. Ais pangampi indung lembur bapakna desa, pangersa Bapak Lurah atanapi Jaro, miwah kulawargi, mudah-mudahan ditang tayungan ku Allah, amin. Ketua MUI BPD LPM oge Karang Taruna, kum para pengurus desa, yaitu desa naon? Desa eta, mudah-mudahan ieu desa Sawarna Timur salamet kabeh wargana, urang kabehan sareng pakuwu sareng pajarona kabehan dihampura dosana. Oge para kepala dusun atanapi kepala lingkungan, Bapak RW atanapi RK, Bapak RT nusok rancage digawe, mudah-mudahan sadayana kalebet ibadah anu dugi ka Allah Subhanahu wa taala. Mitra kerja Babinsa oge Binamas, para tokoh agama, tokoh agnia, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu anu hempak merbayaksa, bil khusus segenap reng-rengan ketua panitia penyelenggara raraga Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk nu mawa cai ka hareup, mudah-mudahan panjang umur Kang. Los teng batur mah paraih los, tinggal kakak bae sorangan. Qori anu nembe ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, muga-muga janten landong hate urang kabehan nu maca jadi ibadah, nu ngupingkeun kenging rahmat Allah, nikmat sehat wal afiat urang tiasa tepang dina sasih anu mulia ieu, cukang lantaran urang panjang umur bisa kumpul ngariung patepang lawung pa amprok jonghok. Nah ieu haflah mubarakah, jauh di jugjug anggang di teang ngahaja urang kabehan kumpul peuting ieu, mudah-mudahan anu deukeut jadi raket, nu jauh jadi deukeut, amin. Nu tadina teu pati wawuh jadi wawuh, nu teu pati akur jadi akur, amin. Bo cangkel tunduh kesel nundutan ih buat boga rasaan buat atuh bisa geus cangkel aja menjadi geus nyang hunjar segala rupa lah. Pak tuh mata aing mati hayang nanya ka lalaki mah atuh heuh naon jala lalaki mah enggak atuh di mana-mana ya lalaki mah kitu ngal ditanya ngabeung bleu betara jiga hayang muyung ih aing mah jarungsing neuleuna
ongkoh kicep-kicepan mata nah ini ditanya gitu lah ngebeung beuleu be teuing eta laki mah teh di mana kitu ngali ditanya ulah hek begitu heeh jika pecat sawed teh gitu tah la yamutu wala yahya heeh model pabinamas ge deula tuh binamas ge make seragam polisi ih ngalehek heeh candahar banyak sing sehat pabinamas iya mah alhamdulillah urang dia mah boga polisi saroleh dua nana ge atuh ieu mah saroleh polisi na ge atuh jam salat subuh lagi jam 8 al fakir sumping ka dieu neangan dulur neangan baraya hirup loba dulur mah atuh loba nu ngadoakeun betul hirup loba dulur mah loba nu ngadoakeun sebab eta doa nu butuh tuh hirup tuh maot kabeh ge butuh matak urang mah hirup di dunia di lembur paragi jeung paranti teh meureun hiji silih doa dua silih hampu sakitu bener silih tuturkeun salah silih hampura betul tah siap urang silih tuturkeun pakuwu tuturkeun pajaro salagi bener hampura pajaro lamun salah sarua ieu jaro ge jelema ibu ngising jaro ngising atuh heeh ngan beda namanya mah ditunjuk jadi pamimpin tah wayahna ari ngaran jadi pamimpin papan dipunclik cicingna di luhur atuh kadeuleu bae alus kadeuleu alus gitu goreng kadeuleu goreng kitu pajaro oh bisi molor aing mah lain kuna naon ceuk aing masuk hariwang eta lamun nu ngondang molor atuh rek kumaha aing balik sasalaman ka saha engke atuh heeh tah mantak ieu mah kuring ka dieu nyamperkeun dulur pajaro kitu jak kuring ge karuhun mah pareun aki di malingping gitu maklum ai kolot baheula mah geuning nya ai kolot baheula mah sanajan beungeut pas-pasan ge pamajikan pan opat gitu mantak urang ieu dulur sabarna mah kabeh ge betul silih doakeun we mudah-mudahan urang bisa naon bisa ngalaksanakeun parentah Allah kalayan sampurna amin ya rabbal alamin satu acan langkung tebih Pak Kuwu Pak Kiai Pak Ustad Nadawidi abdi ka dieu nyandak parabot seni wios diangge cenah cok ibu-ibu cenah nu hatena geus lempeng naon cenah kiruhai ngaji make mamawa organ ngaji mah ngaji bae cenah gitu nya ieu mah bisi aya nu teresep aing ge nyaho ieu aing ge nyaho jelema atuh teresep kabeh hewa teu hewa kabeh nya kitu sabodo rek ngomongkeun aing jati nyaho itu kada asal atuh kadenge ka aing bae bo hampura ieu mah kanu geus lalempeng hatena hampura kanu geus hirup apik jak kami mah rumasa make sarana make saringan ge saringan badag eta mah bapa ibu nu geus baroga saringan lembut saringan alus nya mangga we tuluikeun kitu tah tapi ieu mah kami saringan badag gitu mudah-mudahan dihampura dosa amin oh bisi cenah ceuk kakak naon cenah moal nu kitu gawe ngaji mah ngaji bae cenah kitu ceuk teteh oh dasarna ge cenah nu kitu pinarakaeun moal aing moal ka neraka moal terus terang bae atuh cenah ka neraka atuh moal aing atuh si eta teh nu make organ jeung nu mencatana ge si eta ieu oh nu mawana saha oh kula nu mawana nya atuh pan aing dititah ku jaro berarti nu ka neraka saha heula oh jaro heula tapi jaro ge menang badami jeung MUI atuh MUI pangheulana bo kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca sholawat siap baca sholawat siap oke ini tolong ya kalau baca sholawat harus kompak harus sama-sama ikut siap oke, tolong nu ngarokok paehan lain jelema lain rokok nah maksudna gitu atuh so yang gagayem tolong diteleg dulu ada teu endah baca sholawat bari gagayem oh siap bo yo sama-sama kita baca sholawat he he ha.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tuaga mana kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, teladan kita Nabi, pemimpin kita Nabi Muhammad. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tuaga Allahumma salli wa sallim wa barik. Lain aing mikiran tadi kakaraeun aing ceramah di pos ronda mah. Jadi hareurin aing di pos ronda mah ya. Aing mah paur keur kiki aing ngajak gapleh. Moal gitu. Nuhun Bu Haji. Lain jelema teh loba omong wur-wur we. Cuman aing kahareup rek naon. Jadi mudah-mudahan Bu Haji sing sehat panjang umur. Lain eta Bu Haji cerdasnya mihlan-mihlan jaro wae nya. Jaro ge encan. Masya Allah. Piraku jaro moal mah nya. Bo, kumaha ieu jaro bager teh naon? Oh atuh moal ge jadi jaro nya. Manan ditunjuk ge jadi jaro kepercaya meureun bager heuh. Teu nyaho aing lain urang dieu ieu. Heuh lain urang dieu kadua can ngasaan. Gitu. Engke we urang tingalikeun ka hareup.
saya tarik ke mana tuh angkara Inggris bae la ilaha illallah cicing ngajedog eta loba aparat di hareup ih langkah Inggris wae engke we urang tingalikeun jaronya lamun jaro engke nyawer berarti lamun jaro teu nyawer berarti teu bogaeun teu bogaeun dedengean kudu nyeri hate jaro disebut boga duit amun aing mah buktikeun buru-buru Ampura apa jaronya ampura bogoh tiba-tiba lagi sungut aing bogoh tiba lagi sungut aing ngopi omongeun bae bogoh ieu mah urang mah dulur ieu pajaronya masih kena satu suku urang sarua-sarua suku Banten gitu jakula ge sarua aslina mah urang Cinangka didinya Pantai Anyar Batu Saung didinya lembur kula Batu Cinangka kadituna ka pada rincang kadieuna ka carita caringin atuh kadituna ka Cilegon adinya atuh ieu mah ka Banten kula atuh kebo balik ka kandang sabarana mah ieu mah nyampurkeun imah kolot mata hampura urang salembur mangurus silih hampura betul naon cenah eta dedengean cenah urang Ciamis atuh bener eta ge sarua jadi kawit mah asli ti Serang Cinangka kopi berak ari cicing mah di Ciamis pajaro gitu naon sebabna sebab kuring boga bojo urang Ciamis berarti cek urang di mah kuring boga kebon kacang di Ciamis sakitu alhamdulillah urang nikmat sehat panjang umur bisa hirup dina bulan Sya'ban mudah-mudahan sajeroning bulan Rajab kamari urang menang keberkahan amin asup aina kana bulan Sya'ban mudah-mudahan sing kabagian keneh keberkahanana parat atrat urang dugi kana bulan Ramadan tiasa ibadah dina sajeroning bulan Ramadan sehingga urang keluar tina bulan Ramadan menang panghampura Allah amin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna wa hasil maqasidana mugi Gusti ngaberkahan dina Rajab sareng mugi Gusti ngadugikeun abdi kasasih kunaon nu tukang teu nurutan ai bieu maca shalawat ambeupleu we ucul ih aneh atuh batur mah maca shalawat harengheng sia eta mah kalah gagayem teu eureun-eureun ih eta tadi lah eta si esih si entin lain eta aya si esih aya entin si Marni aya si Marni si Erna aya si Erna ayakeun bae nya si Nunung aya Nunung aya ceitoh segala aya oh syukur ada aya makajen lah apa da lain bikang ai teu rame mah jadi teu aneh pajaro justru lamun bikang rarehe antak aing mah rungsing eta lamun tablik bikang rungsing atuh hoja nanya lalaki mah kucap kiceup aneh aing atuh seueur henteu meh lalaki mah ulah macam-macam pa aja urang ieu dikepung ku bikang peuting ieu mah najan aya polisi sadua-dua moal bisa najan polisi sadua-dua dikepung ku bikang erek ditaranjangan polisi manahane aing polisi ku ibu dikecemal ulah macam-macam ieu urang ulah komo gelut jeung bikang peuting ieu mah urang atuh Pak polisi urang di harapan ku bikang sok kitu lobana ieu ngaluyah ieu bikang loba keneh bikang jeung lalaki kitu serang bae boro-boro gelut urang jeung bikang peuting ieu mah kiih we kabeh palit lalaki mah tuh hidup ibu-ibu hidup atuh ibu-ibu pemain sentral ge atuh lembur ngahirupkeun ibu-ibu betul lembur ngahirupkeun ibu-ibu pangajian ngahirupkeun ibu-ibu bulanan ngahirupkeun ibu bapak ge bapak ngahirupkeun saha atuh
jauh ibu-ibu bapak moal hirup rek kumaha atuh ngulah jika terong menang ngaleobnya. Alhamdulillah Gusti nu agung bisa pendak jeung dulur urang dieu. Ya Allah mudah-mudahan abi kacandak soleh ku kasolehan urang dieu. Urang mi'amut Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Allah maparinan parentah salat dina bulan anu agung eta. Bahwasana bulan Rajab teh kalebet kana salah sawios kana salah satu asyhurul hurum. Bulan anu dimuliakeun. Tina 12 bulan aya 4 bulan anu dimuliakeun ku Allah dina kalender. Hiji bulan Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Rajab geus laas tinggal ayeuna Sya'ban. Mudah-mudahan urang kabileteran keneh barokahna. Tah, ku hal sakitu sanajan geus laas teu aya salahna urang masih keneh ngayakeun acara geus we ieu mah Pak Pajaro jadi disebut Rajaban mah Rajab geus liwat. Geus we ieu mah jabrah beh nya Rajabnya nyaroah. Naon tujuanana nginget-nginget beh bahwasana urang teh dibere karunia nu gede mana parentah salat. Naon sababna kita semua sering memperingati Isra Mi'raj dan membicarakan tentang salat, tapi terkadang kita lupa membicarakan tentang latar belakang bagaimana Rasul menerima hadiah terindah dari Allah. Apa yang melatar belakangi? Pertama, sebelum Rasul melakukan peristiwa Isra Mi'raj ada beberapa latar belakang yang menyebabkan Rasul mendapatkan tasliyah, penghiburan dari Allah. Yang pertama, selama 3 tahun Rasul diembargo. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj 3 tahun Rasul diembargo, dikurung, diisolasi di satu lembah bukit, sehingga bayangkan Pak 3 tahun dahareun dibatasi ekonomi, dibatasi bulah komo dahareun baju geh ceuk paribasa cuci pakai kering nepi ka para sahabat aya nu ngadaharan dadaunan, aya nu ngadaharan kulit tatangkalan saking ku eueuh dahareun. Cacak urang kamari dibere corona satahun ting gorowok jalma ting koceak komo Kanjeng Nabi bari kondisi Kanjeng Nabi ayana di gurun pasir urang onaman di dieu satahun naon ngaranna corona nya teu kabeuli daging-daging ya urang dieu mah tinggal indit ka mana ka kebon najongan iwung batur atuh heuh eta cenah ngalah iwung kudu ditajong hayang ngeunah mah ih ren naon cek si Reni aya si Reni aya ren naon cuang ka kebon yuk mek naon urang ngalah iwung oh eta sapanjang jalan medak supalutung sapanjang jalan supa tangkil kelar jasa eta di dieu urang sakanajan urang hese ekonomi loba dahareun heeh wow eta ibu-ibu ngaraleut ngalaan iwung barang eta halai eta ibu ngisi jadi pager sia ngadaharan iwung gagah urang Indonesia mah gantar jadi hirib beuh mantap jasa atuh atuh nyieun talajak hareupeun imah pan bisa didahar naonna daun dangdeurnya atuh nya. Tapi di Arab, di Mekah Kanjeng Nabi 3 tahun diisolasi. Bayangkan sementara bayi-bayi Bani Hasyim menjerit karena kelaparan, sehingga air susu ibu kering karena memang tidak ada asupan nutrisi, tidak ada makanan bergizi. MBG baheula mah ja Prabowo ge can aya atuh makana eta urang kudu bersyukur hirup di Indonesia. Tinggal urang syukuranana, tinggal urang taatna. Geura engke kakak indit kartu ka Mekah. Ulah komo kakak naon ngaranna teh barang dahar ngarokok we teh nu beuki udud tah. Geura ngarokok di Mekah jadi ngeunah atuh. Ja panas halab-hab di ditu mah. Betul. Matak eta Kanjeng Nabi 3 tahun di embargo luar biasa pertahananna. Pak. Deuleu kadenge ku ieu Raja nembalan jika kadal huaya Pak huy kumaha di leuweung di lembur ieu
beres 3 tahun di naon diisolasi, di embargo Kanjeng Nabi, ekonomi dahareun segala dibatasi, bahkan pergaulan sosial dibatasi, dulur baraya harita dibatasi. Pokoknya selagi pengikut Muhammad batasi, tercekam harita. Belum lagi 2 benteng pertahanan Kanjeng Nabi yang menghalangi pedang-pedang Quraisy, Allah ambil. Siapa? Yang pertama istri tercinta Khadijatul Kubra, Khadijah Al-Kubra, beliau wafat. Yang kedua adalah Famanda Abu Thalib. 2 orang inilah yang menjadi benteng pertahanan dari pedang-pedang Quraisy, dari serangan-serangan lahiriah bangsa Quraisy. Maka ketika 2 orang ini meninggal, 2 orang ini wafat, bagaimana Rasul tidak hancur? Bagaimana hati Rasul tidak bersedih? Karena Rasul pun memiliki a'rad basyariyah, Rasul memiliki sifat kemanusiaan. Kalau dia kehilangan sesuatu pasti dia akan merasa kesedihan. Maka dalam saat kondisi Rasul terpuruk, Rasul hancur, Rasul mencari suaka, mencari perlindungan ke tanah Taif. Apa yang terjadi di Taif? Bukan penerimaan yang diterima, melainkan penolakan. Bayangkan Pak, terusir di tanah kelahiran dan ditolak di tanah rantau. Bagaimana tidak sedih dan tidak hancur dalam keadaan terpuruk dan terhancurnya? Maka Allah memberikan tasliyah, Allah memberikan penghiburan. Apa? Memberikan perintah sholat. Maknanya untuk kita adalah sehancur-hancurnya kondisi hidup kita, jangan lupa kita masih punya sholat. Jika kau ingin bebas dari kehancuran, jika kau ingin bebas dari kesulitan, masalahmu berat, bawalah ke atas hamparan sajadah. Kenapa? Karena itu adalah wilayah akses untuk seorang makhluk menuju khaliknya. Jangan engkau lihat 0,5 meter kali 1 meter, walaupun hanya seutas sejadah, walaupun hanya seampar sejadah, itu adalah tempat yang ajaib bagi kita. Engkau berbisik di atas bumi, suaramu sampai ke langit ke-7. Dan engkau datang dengan membawa sebesar gunung dosamu, Allah akan terima dosamu dan Allah akan lupakan kesalahanmu, asal engkau niat taubatan nasuha. Berapa lama Allah menunggu taubat kita, Bu? Walaupun hari ini kita sering mengulang kesalahan kita, kita sering mengulang dosa kita, apakah Allah lantas mencabut napas dan umurmu? Allah mencabut napas dan menutup umurmu? Tidak, Rosalinda. Atuh tidak, Rodolfo. Bayangkan paingan eta, paingan Nabi Musa sirik ke Kanjeng Nabi. Rek teu sirik kumaha atuh? Umat Nabi Musa madoraka diajab ku Allah langsung. Umat Nabi Musa madoraka diajab, umat Nabi Nuh doraka diajab langsung dikerem. Umat Nabi Lut dijungkir balikeun. Tapi orang umat Kanjeng Nabi, sok teteh sabaraha kali cocorowokan popolotot ka salaki. Untung teu dipitaskeun ta beuheung teteh. Betul. Hadena eta teteh teu dicangkemos ku malaikat. Rek kumaha teteh? Makana eta ulah sok kabina-bina teuing ta bibir ka salaki. Tara-tara kumaha? Tara keur gagayem mah. Deuleukeun jaro geura. Lamun pamajikan keur ngacaprak, deuleu bibirna ku jaro. Eta pamajikan urang lamun keur hewa ka salaki. Aing mah asana teu percaya eta. Serajan mena polisi. Eleh ku pamajikan menge nyaho. Atuh gagah ge maena di lapangan. Siap. Polisi manehna gagahnya. Atuh ka imah mah sarua maneh ge nyeusuh. Boro-boro polisi aing ge sarua balik ka imah mah. Atuh di dieu mah gagah aing polisi diceramahan ku aing. Jaro diceramahan, jawara diceramahan ku aing. Balik aing ka Ciamis atuh diceramahan aing ku kacang sarua. Atuh Bukan saya takut kepada istri, Bu. Tidak, sorry. Tidak. Kenapa? Karena saya menghargai dia sebagai mitra ibadah saya. Dia adalah teman sejat. Hampura cek, bibir aing mah teu kaup telat manggih Indo Cafe puguh. Atuh aing dibere cai. Dibere cai sadua-dua herang kabeh.
Iya mah jaro ditahkiih bawa ka aing deula. Cek urang mah herang-herang keneh mah tuh hiji bae sih. Atau banget aing jika mujair kumaha. Heeh. Tapi dah kumaha da ya udah hareun mendingin nu main geus. Iya cai jeung abdi iya. Iya cai jeung abdi. Heeh. Eta iya ngadenge MC bieu teu kadenge. Ngan ukur nyebutkeun acara inti yang akan disampaikan oleh Kiruhai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ih cai ai cai nah henteu. Kuduna mah engke deui MC dengein. Acara selanjutnya yaitu Mauidhah Hasanah siraman rohani yang akan disampaikan oleh Kiai Anu. Waktu dan tempat jeung cai-caina kami persilahkan. Kitu kuduna. Atuh heuh jadi batur moal mangmang kitu nginumna moal. Atuh rek diinum ku aing bisi lain jeung aing engke kumaha. Bo. Lanjut. Atuh acara naon dusun? Mata ge eta teh ulah sok kabina-bina teh eta sungut. Iya masuk ka salaki mah adab pisan. Komo lamun geus hewa ka salaki, keur teh hewa ka salaki ditanya ku anak, "Non si mamah marah we ka si bapa?" Eta bibir lain bager. Lamun kadeuleu ku polisi, kadeuleu eta ku jaro, ku BPD, ku LPM, kaos kieu eta bibir pamajikan ngomongkeun salaki. Oh, jaro telepon ambulan siapkeun tuh. Tuh. Aneh aing mah. Aing mah aneh tak kabikang. Kunaon sih ai bikang keur seueur sok ngajorog-jorogeun tongong batur. Cek aing mah sari batur. Plak. Atuh karunya saya teh dahar paling jorog-jorogeun. Geura jaro dalekeun unggal bikang sedih pasti tongong batur beak dijorog-jorogeun. Atuh teu kabeh ngan lobana. Gitu. Laju nu kadua eta kunaon aing nanya ka bikang, bikang, kunaon eta bikang lamun selfie pasti da rengdek. Sok geura pamajikan bere kamera geura pasti kada-kada rengdek da. Action. Nu katilu bikang ya. Kunaon sabab eta awewe lamun ngan make halis, lamun meresan halis bari calangap kunaon? Oh geura deuleu pamajikan sok geura. Atuh geura deuleu ku jaro geura jaro. Tuh nu karandel halisna eta mah halis konvensional. Heeh. Tah mah eta mah ibu-ibu nu ipis halisna. Tah nu kitu mah halis BPJS. Anu kandel mah konvensional eta mah. Lanjut. Mantak urang kabehan ningali perjuangan Rasulullah. Begitu Rasul terpuruk, Rasul berada dalam titik terendah. Bagaimana tidak titik terendah? Di tanah kelahiran ditolak, di tanah rantau Rasul diusir, di tanah kelahiran diusir, di tanah rantau Rasul ditolak. Kemudian Rasul menghindar dari keburukan orang-orang Taif hingga para pemimpin Taif memerintahkan anak-anak kecilnya untuk melempari badan Rasul yang mulia hingga pecah pelipis Rasul karena dilempari oleh batu. Rasul istirahat di bawah pohon anggur hingga Rasul mengangkat tangannya, "Wahai Allah, aku berlindung kepadamu. Asalkan engkau tidak murka kepadaku, maka penderitaan ini aku tidak anggap apa-apa. Aku tidak akan pernah menganggap apa-apa asalkan engkau tidak murka kepadaku." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Allah dihibur. Mana peristiwa Isra wal Mi'raj bukan sekedar untuk pamer mukjizat, bukan sekedar untuk memperlihatkan kekuasaan Allah. Itu adalah satu tasliyah, penghiburan kepada hambanya yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dapatkan? Beliau mendapatkan perintah salat 50
waktu. Hanya ketika beliau bertemu dengan Nabi mulia Nabi Musa alaihi salam ditanya, menang naon dulur nu soleh, menang naon Nabi anu mulia? Kami diperintah sholat sabaraha 50. Muhammad kulan balik deui. Naha karunya umat anjeun kunaon moal kuateun ai kitu kami geus pernah marentah ka umat kami kilang kitu kurang ti sakitu tapi umat kami teu kuateun. Jadi balik deui ka ditu, balik deui eta Kanjeng Nabi sujud ka Allah rumpuyuk. Kumaha Muhammad? Kantenan Gusti manawi bahan katampi karunya umat abdi kirangan manawi teu kenging 50 waktu. Oh nya geus atuh aya kitu mah 50 teh kurangan jadi sabaraha? 45. Uih deui Kanjeng Nabi ditaros deui. Kumaha Muhammad? Atos dikirangan sabaraha? 45 waktu. Muhammad kulan balik deui. Nah moal kuateun umat anjeun ai kitu karunya umat anjeun kilang kitu ge umat aing galede awakna bedas tanagana eueuh teu kuateun komo umat anjeun laleutik awakna ipis kaimananana lemah tanagana ngan galede hutangna. Akhirna Kanjeng Nabi wah uih tinggal sesa 5 waktu kilang kitu ge eta ka urang disesakeun 5 waktu menang ngahampangkeun menang rukhsah ti Allah tinggal 5 waktu eta urang pacemut jeung macul. Heeh. Pabeulit jeung jejer. Pabeulit jeung pagawean. Betul. Atuh kilang kitu ge ih sugan aing jelema di dinya. Mangker naon dina poek. Kilang kitu ge urang tina 5 waktu loba nu kacarucut jeung beas, kacarucut jeung dagang, kacarucut jeung ulin nya. Terus kitu. Heeh. Nu di imah kabeurangan. Nu boga warung karepotan. Terus subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya subuh zuhur asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya lohor karepotan urang pabuis jeung ored jeung macul. Heuh Pak cek nini mana si Aki can balik Aki kuli macul di sawah nini kuli ngore di kebon barudak arulin di galengan di baledogan ku letak curumut curumut nepi ka poho salat lohor. Kilang kitu ge urang kacarucut. Nah, makana perlu ayatna ieu Isra Mi'raj kanggo nyetrum deui ngahaneutan deui supaya nu tadina urang melek pek, melek kedehe, melehoy jadi ngagedur deui. Gampang eta mah ngagedur atuh ruhay-ruhay heueuh. Ngagedur. Nu mani ruhay. Nyabunya. Nya diingatan deui. Kunaon? Karena dengan salat kita bisa memupuk, bisa memberikan cahaya ke dalam hati, karena sholat akan menjadi cahaya di dalam hati, menjadi benteng untuk hidup kita dohir batin. Dengannya, dengan sholat kita bisa terhubung antara makhluk dan khalik. Bu, sholat adalah sumber ketenangan hidup, sholat adalah sumber keberkahan hidup, dan sholat adalah sumber kebahagiaan hidup. Baik we rasakeun ku kakak sabaraha kali ninggalkeun salat da moal mendak ketenangan, moal mendak kesenangan. Pek bapak geura sabar karasa ieu ku urang baheula ninggalkeun salat. Jahirup teh boga ku bogana duit, gablek ku gablegna pakaya, jauh tapakan naon sababna? Leungit barokah. Aslina. Jik bisa teu percaya mah buktikeun. Ulah salat teteh, ulah salat kakak. Duit nu dicekel dahareun we di imah moal aya barokahan. Matak ulah coba-coba neangan duit, neangan beas,
ninggalkeun salat nepi ka coplok salat leungit barokah hirup, seolah-olah kita kehilangan esensi hidup, Pak. Orang yang meninggalkan sholat, dia akan kehilangan makna hidupnya. Bagaimana tidak kehilangan makna hidup? Karena dia hidup, tapi seolah-olah dia mati sebelum dikubur. Orang yang meninggalkan sholat, apa bedanya dengan mayit? Nikmatna orang hirup, teh justru bisa sholat. Jageus paeh mah geus maot, eueuh kewajiban sholat. Dengan sholat, kita bisa mewujudkan, kita bisa menyusun, merencanakan kebahagiaan dan kenikmatan abadi. Mumpung hirup aya salat, sebab eta salat anu ku kakak ku teteh diengke-engke, eta teh adalah impian terbesar bagi orang-orang yang sudah meninggal duluan. Jelema nu geus marawat ti heula, bujang muslim kafir ge hayangeun hirup deui, hayang naon? Hayang salat. Matak salat nu ku urang dilakonan peuting ieu maghrib tadi, isya tadi, itu adalah impian setiap orang yang sudah mati dahulu. Berbahagialah karena kita diizinkan sholat. Hati-hati ketika hirup urang nya jongjon teuing nepi ka eueuh teu kabita maca Quran, teu kabita ngalakonan sholat, bujang sunnah nu wajib ditoler-toler bahkan wani ditinggalkeun, maka hati-hati buah-buah suku urang teh diharamkeun nincak masjid. Kunaon molotot ka aing? Atuh jasieun aing molotot mah. Ih. Atuh wawuh ge henteu jeung aing. Matak Pak kade, Pak. Tak kitu atuh. Ih aing. Matak ge Pak mumpung sehat, mumpung jag-jag lengkahkeun eta suku. Ulah sok kabina-bina teuing eta kakak, ai ka gunung nepi ka pasar, nepi ka kebon, nepi ai ka masjid setruk. Kade lain kuna naon Pak, boa-boa lamun urang kojongjonan teuing tara nincak masjid bisi boa-boa ieu suku urang diharamkeun asup ka masjid. Nauzubillahi min. Matak hate teh ulah getek wae kana dunia geura pikiran akhirat. Komo nu geus meuntas 40 tahun ka ditu mah 50 tahun ka ditu kudu geus ngajegang suku teh. Atuh jauh umur 50 tahun geus ngajegang suku, hiji di dunia, dua di kuburan. Gitu. Komo nu geus huisan mah, hampura kana huisan ieu mah. Gitu. Geus, aya nu geus huisan mah heurina heureuy akhirat bae gitu. Mang, naon? Erek peuting ngumpul di mana? Di alam bako. Kapan aya masjid teh pan aya dua alam. Masjid aya dua alam. Tina panto ka pangimbaran teh eta alam ibadah. Tina panto kana serambi kana teras masjid di juru tah eta alam bako. Cirina alam bako sok aya asbak di dinya. Silih asaan udud. Nepi ka Isa eta teu karasa ka meakeun pakuwu Pajaro di dimanya. Ampun eta jaro kana udud la ilaha illallah. Berarti Pajaro ahli ieu nya. Ahli hisabnya. Eueuh deui da ahli hisab. Kenapa laki-laki suka merokok? Karena merokok itu menguntungkan. Bo kade. Makana eta Pajaro teu karasa meakeun rokok 3 batang di mana? Di alam bako. Pan eta sapasal sapinah tamat ngomongkeun bab wudu, tamat ngomongkeun bab toharoh. Jari urang ngaji mah males ngaji nya. Bari nyang heuy ngaji nu hiji heuy kadal. Nu hiji ngorek HP. Nya. Nu hiji tungkul kieu. Barang didenge-denge aker horeng kerek jelema mah. Tapi eta urang ngadu bako teu karasa beak 3 batang. Tamat eta sapasal bab wudu talanya. Bab toharoh. Nah, makana eta bapak-bapak kudu jeung ustad para kiai kudu bisa menguasai metode. Gitu. Naon sebabna? Atuh urang beuki ngaji ge ustad, jeung masyarakat mah pan pabeulik pikiran lain mikiran ngaji bae. Beas kudu gableng batur ge.
atuh jari atuh diajak ngaji sementara di imah can boga beas borora hayang ngaji batur aing balik ngaji jeung pamajikan di polototan ku majikan makana eta Pak Jaro gitu urang magahan jelema eta kadang-kadang deuleuh heula kondisina atuh magahan kanu lapar moal asup atuh makana memeh dipagahan seubeun heula beuteungna mantak asana ka bapak-bapak ngaji yuk moal daekeun tapi cek Pak Jaro ngopi jeung aing yuk oh di mana tuturkeun aing oh, bawa ke masjid kerem sebenarnya saminggu masukan atuh horeng Jaro mah ngopi teng aya eusian nyana mah nana ngopi ngobrolkeun perkara iman nah matak ulah ngaji getek jelema kadang ngaji atuh ulah ku batur aing getek ngadengena naon misalnya urang ja atuh teh ja aing keur kieu mah ngomong di panggung asa panglekohna hirup asa pang bisana urang asa terpena salah hirup modal teteh eta magahan kanu ieu maoteun bisa magahan mah geus teuing teh adatna ieu umur mah teu bisa sanunya si eta sih magahan ka eha kumaha cek sih adatna eha sing sabarnya leuheung salaki sia mah aya nu ngurus aya nu molasar urang mah teuing kumaha boa nasib urang mah teuing aya nu ngurus teuing henteu kumaha cek si eha aing mah eta kakak dia cenah cawadun matak aing mangkalingitan ku kakak dia soleh kakak dia mah cawadun aing maot masalah kina aing paeh mah cenah cawadun aing keur hirup pagawean beak di polototan cek salakina mah coba banyak kopi parsa aing tadi ngopi amprekan ngopi ngajangkor sana geus boga kokod manehna aing geus paeh nyebutna cenah cawadun kakak dia mah cenah gitu eta urang magahan batur mah bisa ka modal polisi tah polisi ka batur mah nilang ai tangkudakna make mau motor teu mawa helm haram jadah jajak aing mah hampura nyapanya gitu ih aing wani ge di panggung ieu aya di handap mah teu wani aing sarua pokona mah Jaro aing wayahna ka panitia pokona mah aing panitia anteurkeun aing nepi ka ditu atuh aing bisa ditilang ku si eta engke kumaha gitu bo hoyong hirup tenang hoyong hirup senang jaga sholatmu jaga sholat kenapa karena sholat adalah sumber ketenangan sholat sumber kesenangan sholat sumber kebahagiaan sumber keberkahan coba-coba ninggalkeun sholat leungit ketenangan urang leungit keberkahan urang leungit keberkahan naon kabagjaan urang matak jelema nu remen niakeun salat pasti pusing teu puguh sumber kapusingna rungsing teu kapendak sumber rungsingna ternyata nu jadi sumber rungsing ninggalkeun kewajiban salat bapakna salat ibuna salat anak teu salat rungsing di imah teh yakin pasti aya wae pirungsing bapakna salat anakna salat indungna teu salat indung salat anak salat bapakna teu salat pasti leungit keberkahan hoyong berkah hoyong tenang ulah ninggalkeun salat kama qala syahrukan wa kajol पियाए मेरा पहला ngajedok aing sok poho ih hampura Pak Jaronya lamun ibu-ibu tidak ajak ulin atuh enggeus Jaro isuk beak dicahcer naon sebabna sebab Jaro ngondang mubalik teu rame ja ibu-ibu kuari mah nu diudag rame lain ngarti urusan ngarti mah nomor 17 nyebunya bo
kade ulah kajebak ku laguna dangukeun dengein lirikna gerap ieu keun hartikeun geura sok salat masing dawam kade lali jaga kunaon urang kudu dawam salat sebab dina kitab Tanbihul Ghafilin dicaritakeun man aroda ayyan jua min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a fa amal arba'atu allati yulazimuha fa muhafadhatus sholawati was shadaqatu wa qiraatul qur'ani wa kathratut tasbihi kunaon urang kudu dawam salat sebab selama urang hirup lamun hayang salamet tina siksa kubur hayang salamet di jero alam barzah jaga opat perkara salagi hirup hiji fa muhafadhatus sholawati dawam salat 5 waktu matak salat masing dawam kade lali jaga asam wal mahi keur ngahontal surga salat nu mana nu bakal nepi ka surga nu bakal nepi kana ridho Allah ja urang mah salat dibarengan ku sanghe enjan urang mah keur salat ingat kana dunia ingat kana duit ingat kana motor ece keur salat ingat kana dagangan heeh keur salat ingat ece neangan jarum pentol kayak di mananya aing nu jarum pentol pas rakaat katilu oh heeh horeng di dinya mun katutupan taplak meja leuheung lurah mang imigran PBB keur salat ce mikiran jarum pentol pira kadar jarum pentol kapikiran keur salat eta urang keur salat poho ka Allah cacak urang keur salat poho ka Allah komo di luar salat leres matak salat nu mana eta bakal nepi kana Allah asam wal mahi keur ngahontal surga tong hare-hare kade sing mawas diri bantuan la 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 arek moal arek moal arek moal nu arek nu moal kumasih aya arek aya moal moal nu bener icih arek moal aya teh icih aya si Anah aya si Anah iroh kadinya lain di kamar aing eta ngadengaran iroh begang we begang hayu eueuh aing can manggih eta jamaah pangaran iroh lintuh eueuh he atuh teteh aing di Banten iroh ieu ngaranna begang sarua ih heeh atuh aya anak lagi milu ka ditu si bandrek milu bo urang teu nyaho mata ke salat masing dawam kade lali jaga salat urang ja urang teu nyaho salat nu mana teu bakal nepi kana ridho Allah ja urang mah rajeun salat hayang ditukerkeun ku dunia rajeun udaek salat dagangan hayang laris jabatan hayang naik heuh kitu meh aneh tereh ih aing ku angel-angel amat sih rajeun urang mah daek salat taneuh hayang payu heuh tak kitu mentak naon di tadi ih bedil ku aing geraya nya urang mah atuh aja teteh salat ku bari ingsek-ingsekan salat Allah eta teteh keur salat ka cirik-cirik teteh beda salat jeung keur senang mah keur loba duit mah salat Allahu bismillahirrahmanirrahim dolin abud Allah subla sami Allah subla Allah pir Allah subla Allah dolin ahad Allah subla keur senang ieu keur senang eta mah coba teteh keur sedih keur nalangsa naon seueur nalangsa nu nagih rabul Bang Emok aya encan ke merah putih deui ongko warung tetangga nagih rek kumaha tala gadeaneun tebusaneun rek kumaha tala salat teh Allah bismillah dolin eta salat kat kenyerian teh
Leuheung eta mah kitu. Eta teteh balabah keur nyeri cangkeng nyeri tuur. Rek kumaha tah? Heeh. Barang i'tidal cengkat tina ruku. Sami Allah. Ai keur sehat ka marana sih? Ai geus nyeri tuur ka karat. Matak eta lalaki, hei lalaki. Ulah cungar sengir tangkurak. Pang goreng-goreng na lalaki saumur hirup eta kakat jarang nincak masjid, jarang asup ka masjid. Sakali asup ka masjid pangharupna alabatan imam. Paeh. Atuh heuh kakak dibawa digotong ku batur diteuneun di masjid barang cek karpet mamang keur hirup ka mana sih? Era urang dieu kitu ku karpet. Heeh. Aya pan di lembur masuk aya ieu mah di ditu nyaritakeun di ditu ieu mah. Aing menyatakan di ditu di lembur itu. Aya eta jaro kadang-kadang ai tahlil mah beuki eta tahlil ai berjamaah henteu. Aya nu kitu aya. Bedil. Atuh ngaruksak babinihan. Ai tahlil beuki. Atuh heuh. Ayo beresan. Ja urang salat teuing nepi teuing henteu. Eta ka nu salat ge. Hei, Mang Dedi, Bang Mamat, ayah Mang Mamat ayah, Mang Dedi ayah, Mang Asep ayah Asep, si Tono kadinya, eta nu salat ge nu salat, ting salamat ting henteu, komo nu teu, gitu, nu berjamaah ge nu berjamaah, ting ditarima ting henteu, komo nu henteu. Mentak mending berjamaah Pak nuturkeun imam kelar urang nuturkeun imam urang imam ruku urang ruku imam hudang urang hudang atuh imam gagaro urang gagaro ngamakmum ieu ngaranna ge atuh ngeunah urang tinggal nuturkeun imam eta mah ka salat sorangan deh aing teuing tarima teuing henteu ge mun beres Fatihahna betul. Paling suhur kakak sholat di imam paling 2 menit eta geus panghusuna eta. Ja urang sholat di imam hawana hayang gagancangan hayang buru-buru anggeus. Betul. Atuh heuh ja teteh sholat di imam sok geura iraha urang ngabangun kana husu. Jalolobana mah sholat urang ruksak. Mana sholat urang ruksak? Hiji leungit kasabaran, 2 leungit ketenangan dina sholat, 3 poho rakaat. Betul? Atuh heuh ciri leungit kasabaran eta urang mah sholat teh kakara ge takbiratul ihram urang geus hayang geura-geura anggeus naon sababna dagangan ngadagoan heeh 2 leungit ketenangan naon sababna keur salat ditididan ku tetangga tidit tin hayu tin hayu yo oje geus aya yo rek ondangan moal ih kakara ge takbiratul ihram batur nya kagangan ulah salatna inna sholati wa susuki wa yamaha atuh sholat gaya bagan gitu ih nepi ka katilu poho rakaat eta ibarat rek ruku rakaat katilu teh Allah budak 3 4 aya nu sok poho rakaat aya bara-bara teteh aing ge sarua sok poho atuh ih ya jelema mah kitu boga hate urang mah ngimplang ka mana boa eta mikirannya atuh heuh naon ustad teu boga gogodan sarua boga boga kabeh gogodan mah model aing ceramah kieu naon otak aing teu mikiran amplop aing ge sarua aing ngomong mah ngomong aing ikhlas otak aing mah ngubeng ieu atuh heuh si jaro geus ngasupkeun encan ieu atuh teuing lah ya ikhlas mata kadeuleu ieu angin Allah nyebunya di matak urang salat kudu dawam ja urang teu apal salat teh diterima teuing henteu lantaran kunaon sebabna nya asam wal mahi keur ngahontal surga boro-boro ngahontal surga ternyata salat urang teh pa aya nu ditarima aya nu henteu boro-boro ditarima gampang eta mah ditarima aya nu diangkat aya nu henteu eta salat horeng batuk minum keramik
salat teh aya nu ditarima aya nu gitu. Nu kadua salat teh aya nu diangkat aya nu diangkat mah salat diangkat ku malaikat aya harapan eta mah ieu mah boro-boro ditarima diangkat ge henteu nu mana salasatun la tartafi salatuhum fawqa ru'usihim shibron 3 golongan yang salatnya tidak diangkat di atas kepalanya walaupun 1 jengkal horeng pak eta salat urang diantep ku malaikat teu dicokot naon sebabna dianggap panggoreng-gorengna salat urang saha 3 golongan eta nu moal diangkat salatna hiji rajulun amma qauman wa hum lahu karihun hiji lalaki nu jadi pamimpin dina salat tapi makmum kebanyakan benci kepadanya naon sebabna makmum hewa ka imam sebab eta imam hiji jahilun bodoh 2 fasikun fasek 3 ahli bid'ah hiji eueuh cak aing ge 2 3 lain pasekon saya teh heeh pasekon mah eta paragi eta tah heeh matak jelema tukang ngalalempeng ai kalakuan teu akur pasekon eta atuh ngalalempeng batur emehna bengkok eta pasekon eta bo aya berarti nya moal leleteng jaro karunya aja ieu jamaahnya ho aing ge nu lapar aya nu tunduh aya ya nu ngapat-ngapat hitut aya ti tadi atuh waleke jika bersolat berjamaah sarua kitu mata jadi imam ulah ngukur karesep sorangan maca surat ku lalojor teuing deuleu imam kondisi makmum heula bisa loba aki-aki di tukang diburi pan eta makmum rupa-rupa kayaan nu lapar aya betul atuh anu didaguan ku tamu aya nu gablek dagangan aya betul nya nu ngapat-ngapat hitut aya ada gerang ke ku ibu ku bapa lamun eta makmum heuh cek imam alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, nu sajana mah dah hening mehna mah tenang salat teh. Amin. Mehna mah ngempot-ngempot hitut. Amin. Atuh batur ngempot-ngempot hitut ieu. Maka lalaki nu dipika hewa ku makmum kebanyakan makmum lolobana makmum hewa ka imam gara-gara naon hiji bodoh 2 fasik 3 ahli bid'ah maka ieu jelema makruh jadi imam lantaran teu dipika resep berarti urang salaku makmum pak teu meunang hewa ka imam di luar alasan nu 3 teu meunang eta maka gara-gara teu dibere peuteui ku imam atuh masalah eta masyarakat kakak ngaran nu kitu ngarep tomak nu kitu ngaranna berarti ngarep pamere imam ja imam lain hayang mere kakak beureun batur butuh duit jualeun gitu kumaha kakak aing geuleuh aing mah imam ya imam koret kitu ieu aing mah sangheuk teh eta si eta imam sangheuk saha eta Mang Judin sangheuk aing masih imam eta mah sangheuk atuh kusia imam wai aing deui teu bisa atuh rek nyalahkeun ka imam ai mehna jadi imam embung teu bisa atuh rek ngomong sia belacak-belece aya nu kitu eta apa aya heueuh sok wani nyalahkeun teu wani menerkeun aya geus teuing ngaranna ge dunia ieu teu kitu mah teu rame nya tah salajengna nu kasabaraha Pak nu kadua jelema anu salatna teu diangkat sanajan sajengkal dina luhureun hulukna dianggap sholat urang panggoreng-gorengna wamro'atun bejakeun ulah bo bejakeun ulah moal nyesel moal kasinggung moal hewa ka kula moal ngomongkeun moal pajaro engke gerang ngingkik bulang tidak kayak mana ngomongkeun aing eta geura sok
wa mra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun, seorang istri yang tidur tapi suaminya marah kepadanya. Pamajikan nuker mohes nyaho mohes molor hees, pamajikan anu keur sare nuker bobo kulem ebog lah naon terserah bahasana sabodo kan sabodo aing. Pamajikan nuker sare tapi salakina marah ka manehna kunaon, sebab eta pamajikan henteu nyumponan hak nu jadi salaki. Atuh heeh mimitina mah nonton TV kapan teteh jeung salaki ditu we langku salaki nyi naon tuh laju bae pan molotot cak aing ge ai siapa jelema atawa lauk asin. Heeh pemirsa aing jiga lauk kokopong dia mah dicalukan ku salaki laju molotot bae alabatan atuh kokopong ya kokopong pan manehna beuntah heula. Cek salaki nyi naon ih siapa kamu molotot bae jing atau seperti jam 11 meureun ngarti sih naon gitu naon. Ih ente budak ngesarare enggos tadi ge enggos. Ih atuh sedeng ieu meureun meujeun ieu murah kacang mah meureun. Oh ibu udah ngarti meureun kacang-kacang gitu mah nya. Kumaha cek teteh? Ih eta pikiran kolot-kolot cenah ge. Ih atuh geus heubeul aing ieu teh mah kacang cek salaki. Kos boga duit bae cenah. Cek salaki dia mah kos dia mah juga angkot jing. He Marni aya si Marni aya si Erah kadinya nya Edah si Edah segala aya nya. Mae aya Cimae Mae munahnya moe maneh tawa. He dia mah alabatan angkot hirup ai gitu. He atuh angkot ya angkot naik heula ka karak mayar. Ai dia mah alabatan angkot ka kudu mayar heula memeh naik. He kumaha jeung pamajikan lain masalah angkot jurig. Oh eta salaki disebut jurig. Berarti salila ieu mah eta pamajikan saha? Boga anak-anak berarti unggal peuting paparende di parende ku saha? Unggal malam Jumat mainan dicolokan ku saha? Ku jurig, horeng jurig na aya di tukang tong ngoprekeun sound system. Bo atuh ada jurig mah cicing anu poek tah jurig tah. Tah. Tuh itu tuh seru atuh. Aduh aing. Bo cek pamajikan lain masalah duit-duit ye anak bayareun sakola. Si Neng tebuseun sabarahaeun pokona mah jumlah jamle eta kabehna 1.500.000 eta salaki nu geus mangkreng-mangkreng ge menang geus rek naon geus tegangan tinggi RPM tinggi tegangan ngadengnya 1.500.000 nget peot deui batur tugar karuh cek salaki geus hayang endung aing aya sakitu mah endung atuh parahnya cek pamajikan aja kumaha arek moal tulus tenaon moal oh daripada aing kudu totombok cek salaki he eta karunya salaki teh karunya ih atuh heuh jadi eta salaki teh siang malam banting tulang dibanting-bantingkeun neangan duit neangan beas neangan resiko hirup neangan biaya hirup melaan naon atuh teh melaan kacang matak salaki saminggu teu magih kacang setruk. Tapi heula lalaki lembut-lembut teh ngan loba-loba teh ngadahar kacang mencret. Heeh. Bu. Gara-gara naon? Ibuna loba teh ngabantah parentah salak. Ulah sok ngabantah parentah salaki aya hayang ka surga mah. Ibu hayang ka surga. Nyaan hayang ka surga. Idza dengekeun iroh dengekeun. Si Dewi aya si Dewi dengekeun dew sok popolotot ka salaki jama
geura bawa. Idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Asal salat 5 waktu teteh ulah kaliwat khusus keur awewe. Punten Pak Polisi ieu keur awewe ieu mah. Polisi mah tara men ieu lain. Idza sholatil mar'ah khamsaha, asal awewe ngajaga salat 5 waktu ulah kaliwat. Wa shamat syahroha, puasa Ramadan kade jaga. Teteh mah jarang eta medak Ramadan full. Teteh mah boga naon? Boga sirkulasi bulanan, keur ngeunah-ngeunah puasa berbei pan utah. Si bewok utah getih. Nyabunya wasomat syahroha, puasa teh bulan Ramadan teteh nahan haus jeung lapar. Wa hafidat farjaha, jaga kehormatan, jaga farji, jaga eta apem ulah digembrong laleur. Ieu mah teteh make calana blekak-blekek susu neng teh bujal nongtot. Arek kaluar nganterkeun anak ka sakola, "Cek, ka mana?" "Deuleuh sini ning, aya sini ning." Eta sini ning ka mana deuleuh make kokolor salakina. Ka mana horeng nganterkeun anakna. Ning ka mana? Ieu rek nganterkeun si Fuad ka Paud. Teuing rusuh, teuing gegeuraan, teuing kumaha meureun eta jelema. Kana motor biur we kana motor. Make kokolor salaki. Atau salakina ar-ar batur neang kok ka mana kokolor aing. Horeng dipake ku majikanna. Hati-hati eta untuk para istri. Bikang nusok makean kokolor salaki kade bisi kacang teteh rasa telur engke. Batur mah kacang rasa bawang, ieu mah kacang rasa telur. Ini kacangku rasa telur. Bu, jaga kehormatan diri. Ieu mah teteh mah rajeun nutup aurat, make legging kos nu heueuh. Gu ilaha illallah ku gegelisan samalean teu nempo umur. Dangdan ka mana karep. Cek meh nama gelis cenanya barang pake gelis cek meh nama ilaha illallah ai banget Korea ai cokor Afrika. Atuh ai banget bodas ai punduk hawuk kade bu sing bener barang pake teh. Iya mah kos make tiung kos nuhun mamates karep make tiung dipurintil bari baju nanu nyetil calanana model pensil hayang katingali sholatullah salamullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin. Salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna pinter dangdan teu bisa ngejo sholatullah idang dan beuki ngejo teu bisa. Tiba ngogoreng endog make helm. Aya rek ngogoreng endog atau balap lupat. Jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluar. Teteh boga kaneg, boga urusan rumah tangga. Tong diaur-aur ka batur, ieu mah di-upload kana status WA. Kabaca ku batur, nulungan henteu batur, nyahueun mah heueuh. Era urusan rumah tangga kanyahoan ku batur nulungan moal ngan ukur batingki paling gitu wungkul. Mata kade jaga kehormatan rumah tangga jeung diri. Nu terakhir wa ataat jaujaha, asal teteh taat kanu jadi salaki. Sepanjang salaki nitah bener tuturkeun. Kecuali salaki nitah salah, bejaan salaki nasehatan. Bu urusan salaki rek salat rek henteu rek puasa rek henteu urusan manehna jeung Allah. Tapi taat ibu ka salaki bakal mawa ibu ka surga.
sehingga ibu dipanggil ku Allah ka dieu neni maneh aya neni memeh dihisab ieu salat neni didatangkeun heula salakina ka dieu maneh baheula di dunia jadi salakina kumaha kasih neni ridho Gusti abdi rumasa heueuh pun bojo teh pamajikan teh gede jasana rek teu gede kumaha Pak pamajikan urang jag gede jasana atuh urang dihormat di kantor Pak polisi kurekan kerja urang dihargaan saha nu meres bajuna jah pamajikan eta baju urang disetrika ku pamajikan diseusehan ku pamajikan emang heueuh nasib pamajikan paneh rek teu rungsing kumaha rek teu stres kumaha pamajikan urang Pak isuk-isuk geus ngagugulung pagawean hudang nyana subuh-subuh mimiti beberes buuk aing nyaho ieu beres buuk sisiran beberesnya mahena kitu tuluy ngebeungkeut buuk mahena teh nya indit ka WC naon kiih dengekeun geura mun majikan di WC wes toronton datang pana ila laki mah teu kitu lalaki mah dedep ieu diatur lalaki mah wer mun hayang tere anggeus wer lalaki mah bisa kitu-kitu awe mah henteu wes mata ge eta WC di imah tereh bujrad ieu satoana tapi lamun polisi ngadenge nya di WC umum sorana curbleng teh eta pasti di jerona rangda eta tapi lamun kadangena curus teh eta mah rangda second naon second sesa tapi kenceng buah kasurupan tak budak henteu aya deui nu leuwih eta jaro jaro gagaro teu atul deula eta ngapalkeun second meureun aya deui nu leuwih ruhay mana rangda Hitachi jaro mah sedeng Hitachi naon Hitachi hideung tapi cihuy eta ulah neuleuh hideungna cihuy kaos kadaharan urang baheula teh Gatot aya urang di nyaho Gatot tina naon eta Gatot nyeuna tina sampo dangdeurnya kumaha nyeuna dipoe di hujan di anginnya di luhur hateup 2 minggu 3 bulan sabulan beuki hideung beuki cakial eta mah pokona mah Gatot mah lamun beuki hideung beuki cakial dipurulukan make parut kalapa teh ngeunah eta nya kalapa ngora teh Gatot aing budak ieu mau boga kanyaho mau budak ieu mah aturan nya budak ieu mah da hareup teh minumnya coca-cola makanannya cocolatos ditambah coki-coki paingan celina conge-conge urang mah baheula bebas bahan pengawet Pak sok mata ge budak naon kolot ayeuna budak baheula mah jarang tuh garesit otakna cerdas baheula mah can usum kalkulator ieu nya nu cerdas mah atuh nu bodoh bae sarua eta kadaharan baheula mah tidak ada bahan pengawet naon baheula usum emah baheula mah emah cara upah heng maneh sebab bahan dahareun teh bahan pengawetan baheula mah betul eta urang ngulup Gatot sabur make kalapa ngeunah pan cakialnya mata eta teteh kabeneran salah kita teh mah hidung berarti salah kita teh manaon cakial berarti salah kita teh manaon cakial mata yo urang naon ieu teh urang sawarna dengekeun lamun salah kita teh geus karasa teu cakial ajaran isuk tunda dihateup saminggu ya euteun atuh halaina ditoong teh cakial henteu batur bareng toong modar batur nu aya aduh aing Gusti nu agung nah eta mah heureuy Pak jaro heureuy gitu jadi keur awewe taat ibu teh matak mawa kasur surga cek salaki kumaha maneh ieu pamajikan maneh baheula di dunia ridho Gusti ja abdi apal tanpa pamajikan abdi di dunia ripuh
nu melaan abdi berang penting pamajikan, nu ngurus abdi jeung anak abdi pamajikan. Saya tahu Pak Polisi sok bari gegayam teu naon sok. Kita harus menghargai jasa istri kita, Pak. Kenapa? Tanpa mereka hidup kita mungkin tidak akan terarah, Pak Jaro. Jaro ge moal tenang mimpin desa, lamun pamajikan dungbrek bae hayu. Moal, tapi jeung pamajikan silih hargaan, silih ajenan, pan eta urang janglar mimpin desa ge tenang. Erek tenang kumaha mimpin desa di imah pasea we jeung pamajikan, tenang moal Pak Jaro. Moal. Mangkaning erek rapat di desa pasti kabawa ka pagawean. Betul? Mata kawas jaga ketenangan istrimu. Mana ketika istrimu sudah kehilangan senyum, itu adalah sinyal darurat dari istrimu. Berarti itu pamajikan orang keur stres, Pak. Mantan pamajikan eta orang tidak terlihat senyum, mereka kehilangan senyumnya, itu adalah sinyal darurat mereka sedang stres. Erek teu stres kumaha Pak Kubu? Pak Lurah, Pak Jaro? Cok awewe mah isuk-isuk geus masih pagawean. Beres kiih ngahurungkeun kompor, nagenkeun langseng, ngahaneutkeun sangu, bari sangu asak ngadaguan sangu asak. Ngahirupkeun mesin cuci nu gableg. Cenah teu gableg mesin cuci ngeuman baju dina bak dina ember, bari ngadagoan keuman baju uduh. Meh teu kudu disikat, tinggal ngucek doang, tinggal kucek dikit sekesek. Cling. Iklan sakedeung. Tuh, pakai sabun anti noda, hilang seketika, anjay. Atuh mata kayak ini baheula tanu kewari itu deuleu komedo eueuh ngeplek eueuh da meh nama baheula si beungeut teu make serum pelembab teu make garnir nu kartu henteu naon cenah hanya sabun colek penghilang noda. Atuh ini baheula si beungeut make sabun colek mah nya gitu. Bari ngadagoan sesehaneun beres eta pamajikan gegero heula. Tuh saha nu meres imah urang Pak? Jeung pamajikan urang. Mata hargaan pamajikan kade. Salaki capek ngurus naon? Neangan napakah, neangan duit atuh pamajikan geus sarua. Ngurus imah. Jeung urang lamun ngukut pembantu nitah jelema ngurus imah kudu mayar ka jelema. Suhur urang 1 juta mah leuwih eta. Eta mah pamajikan digaji henteu ku bapak. Dibere ku bapak ge mun menta. Mata salaki ulah koret adinya. Betul? Laras? Atunya coba kira ingat-ingat ningali ku bapak lamun pamajikan hudang haji ka dapur loba gerohaneun sup ka WC sesehaneun kaburuan ngalawas sapuaneun tengah imah beresaneun. Tuh kita stres kumaha sok isuk-isuk kudu nyeusuh baju beurang kudu nyetrika baju peuting morosotkeun baju mantap kudu sigap salaki teh tingali kondisi pamajikan geus baeud jemedut baketut stres eta teh ceuk Siti Aisyah aya 3 ubarna hiji bawa almau jariyu cai nu ngeplak nu ngocor mana beh dieuna laut beh dituna solokan badag bawa ka sungai bawa ka laut ajak ngebak cenah ngorek cai ajak Jaro pamajikan teh ka mana ka laut boh ka sungai geus deukeut ka laut congklokeun leungit ge stresna pamajikan sakalian jeung jelema-jelemana leungit gitu palid atuh di imah ge aya cai mah tapi kan aya nu laut mah urang kaubaran pannya kadang-kadang itu betul. Nah, nu kadua bawa ke tempat nu hejo-hejo mana? Oh berarti bawa ke taman. Banyak bunga di taman, hanya satu kupeti. Banyak anak perawan, cuma kamu yang cantik. Anjay, ibu dirayu ku salakinya. Cuma kamu yang cantik. Pala macam jero hati nama ronghod.
Tapi eta pamajikan mah atoh bae eta dirayo heuh atoh bae cek pamajikan bapak dia mah bisa bae cenah bapak dia cenah gitu atoheun eta ka mata kali-kali mah rayu lah rayu kali-kali mah gitu istriku gitu bejakeun Pak Polisi ajaran kali-kali mah istriku tanpamu aku tanpa bukan apa-apa. Wajah mula yang setiap hari aku bayangkan bahkan ketika aku sedang modal. Bijakan ke pamajikan ku polisi gitu. Kamulah satu-satunya wanita yang ku cintai. Walaupun sakapun walaupun kadang-kadang sok musingkeun gitu. Eta mah bagian dinamika iya eta mah gitu. Bagian dinamika. Gitu. Nya walaupun ibu tahu sebenarnya laki-laki itu lebih sayang anaknya daripada istrinya. Percaya tuh? Salaki teh leuwih nyaaheun keneh anak daripada pamajikan. Percaya tuh? Yo, nu percaya dengekeun. Calana anak morosot buru-buru dihadekeun. Nai calana pamajikan nu pageuh diporosotkeun. Heeh. Budak mah budak keur ulin ngorek HP, boh ngorek naon. Dirayu ku bapana enggal bobo sayang kasep geulis yuk bobo didongengan ker molor anak keur ulin ditah molor nah pamajikan keur molor kalah ditah ulin pamajikan mah keur molor ngaguher kalah diajak ulin ku salaki berarti kan leuwih nyaah ka anak betul nya anak molor eta simbut nyingkap dihadekeun ku bapana jasieun dicocok reungit pamajikan mah keur kukurubung ge ditarik simbut pamajikan. Betul. Nu terakhir salaki ibu leuwih nyaah ka anak daripada ka pamajikan. Mana buktina? Suamimu ketika melihat anak orang lain dia ingat anaknya sendiri. Tapi ketika melihat istri orang lain dia lupa istrinya sendiri. Betul? Cek kakak ih beda jeung bujur pamajikan aing beda. Hayo geura ngaku. Entah kumaha. Atau teu gablek pamajikan aya duda di aya duda loba alas ya makaning usum tiris ieu kumaha nya roda ka Ciamis meuli sabun jeung sasagon ngaduda keur usum tiris mendingan nginum baygon modar baturnya geus balik deui eta teteh ka salaki jadi keur taat ka salaki mah ulah neuleuh pamere salaki gede atawa leutikna eta teh rezeki ti Allah betul betul teteh hewa kasalaki pedah mere leutik berarti teteh sarojeng hewa kana mere milik rezeki betul nya mata kade boga milik mah rezeki ulah koret bawa ajak ulin ka taman rendengkeun geura jeung tanggal cau pasti atuh heueuh rendengkeun tah pamajikan kakak jeung nu hejo-hejo foto ku kakak percis hileud naplokna daun gitu atuh nah nu katilu cek Siti Aisyah lamun pamajikan urang geus stres gara-gara pamajikan stres imah teu ka urus anak teu ka talingahkeun anak rek ngaji rek henteu diantep ku indungna boro-boro ngurus anak jamahna ge stres ieu anak rek ngaji rek henteu diantep ku indungna rek salat rek henteu diantep ku indungna naon sebabna itu karena seorang suami mengabaikan kewajiban kepada istrinya atawa berat sabeula ai kahayang main hayang diturutkeun ku pamajikan ai kahayang pamajikan teu diturutkeun licik nu kitu ngaranna nyabunya heuh kitu sia mah dibela embong ih aing geus aing mau dibela ku aing atuh ade Pak kudu bijaksana urang terakhir cek Siti Aisyah bawa jalan-jalan ka pasar nya bawa ku bapak bari pacakal-cakaleungeun mata kuring mah Pak Jaro gitu jeung pamajikan teh kamari ge basa umroh ka Mekah gitu hayu we kitu jeung pamajikan teh layeut nepi ka cek jamaah cenah oh bener cenah Ustaz Ruhai mah
gitu, bukan sekedar di TikTok cenah ieu teh romantis teh cenah gitu. Di kenyataan ge sarua cenah romantis eta cenah leungeun pacak-pacak beti tadi di tempo-tempo dijawab ku aing keheul ieu aing lain urusan romantis cai haram jadah si ieu lah mau diuculkeun leungeunna balanja teu eureun-eureun mata ku aing dicakel leungeunna dipakung ku aing heeh gitu ajak eta pamajikan urang polisi gitu atuh nya balanja kumaha cek Pak polisi sok yang sok milih mahi 2 gram sok kongkorong 2 gram cincin 2 gram geus mahi sok ban sok milih nyaan sabaraha balik di pasar cager insyaallah eta pamajikan satesna jamin 100% leungit eta pamajikan udah ajak balanja ngan wayahna stresna pindah ka bapak atuh duit beak bapak yang udun kanjuk deui pan ya nu penting pamajikan lamun pamajikan tenang salaki akan tersenyum bahagia itu salaki bahagia anak oge katalingahkeun ulah nepi ka pamajikan teu tenang bapak teu tenang anak jadi korban rata-rata nu kolotna leungit katenangan leungit kasabaran anak nu jadi korban nepi ka anak tumpul dalam ilmu agama dewasa ini Pak Jaro kita diterjang fenomena kenakalan remaja aing mah resepna teh gagauran we kana motoran bari gegrup gitu berkelompok polisi tuh polisi geus aratul we hulu rungsing dikerasan anak-anaknya Pak teu dikerasan heueuh hewaeun hayang ngabedilnya Pak gitu tak kadang-kadang gitu lajupan marawa motor ai motor kabeuli ai helm henteu nya Pak pan lieur leuheung budak sakola mah ditilang ge ngarti da budak sakola ieu nu hewa mah emak-emaknya Pak nya nyaho salah nyorongot bae atuh jarungsingeun polisi ge nilang ibu-ibu mah salah teu rumasa salah ai sen ka kiri ai belok ka kede ai sen ka kiri belok ka kanan pan rungsing polisinya ditilang-tilangeun lebah ditilang kalau nyarekan alabatan polisi atuh curhat kamari polisi ka aing cok polisi curhat poe kamari ai hai aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai ai hai arek moal sok ibu bagian ai hai gitu arek sok mending milu mending setruk mending milu hayu daripada engke kudu manggil aing ke sok bro polisi curhat acan dusun encan poe kamari bareng atuh sia teh arek mah haik ulah mawur seuri aja teu kaharti manya teu nah kana ceuli balikan deui siap Pak milu sok miluan Pak bisa molor engke polisi curhat acan poe kamari aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai eke ditilang ku sabab duana henteu marake helm bari majar sen ka kiri tapi belok ka kanan polisi curhat henteu nyanyahoanan sia mah henteu eta mah rungsingeun polisi ge gara-gara naon eta nyaho salah teu ngaku salah rungsing eta memener jalma nu geus boga salah teu ngaku salah rungsing sarua salaki mimpin rumah tangga nyaho salah ibu teh teu ngaku salah rungsing ibu ge sarua dipimpin ku salaki geus puguh salah salaki teh tapi teu ngaku salah rungsing teh hirup makana urang mah kudu sadar diri mana hirup mah bener silih tuturkeun salah silih geuingkeun silih hampur ngeunah hirup model gitu leres teu Pak leres teu Bu matak sakaya deui nanya ka ibu hayang salatna ditarima bener yeuh pamajikan awewe ibu nu hoyong salatna ditarima
pastikeun salat urang diangkat. Naon sebabna? Nu diangkat ge teuing diterima teuing henteu. Sebab salat ibu diangkat ku malaikat, tapi wayahna hayang nepi ka Allah salat urang dimi'rajkeun ku malaikat kudu ngalewatan 7 lapis langit. Setiap pintu langit mimiti langit kahiji sama i dunia nepi ka langit ka-7 aya pantoan. Hayang asup kana panto kudu bebas tina 7 amal. Hiji kudu bersih tina gibah. Nang ning ning nang nang ning nang cing nanya aing ka urang dieu aya di dieu letah non tunu pernah ngomongkeun batur eueuh kabagi pernah atuh boro-boro cing aing ge osok Bu sabaraha kali ibu ngomongkeun RT so deuleu awak RT begang beak dia ngomongkeun ai jaro sabodo jaro mah diomongkeun ge meh ngomongkeun bengkok ieu jaro mah diomongkeun bogon bengkok meh mah pamere ti pamarentah barang RT boro-boro bengkok bengkung nu aya karunya ka RT karunya ulah sok ngomongkeun RT ulah sok ngomongkeun jaro ulah henteu moeng nyalahkeun pamarentah ieu mah sagala nungtut ka pamarentah sagala nyalahkeun pamarentah urang dieu geus nyumbang naon ka pamarentah coba nanya lamun teu bisa nyumbang, jaga akhlak. Dengan kita menjaga akhlak berarti kita telah menjadi warga negara yang baik. Betul. Beres ieu masyarakat. Ngeunah pemimpin ngurus masyarakat nu beres mah moal repot teuing moal capek teuing. Teu PBB teu narunggak. Ieu mah BLT beuki ai PBB nunggak. Aing rungsing. Mun aing jadi jaro aing mah eureun rok terus terang bae. Atuh aing mah dipilih cenah da nu nunjuk jadi tah jaro. Teu hayang aing mah. Hayu nu milih ge moal aya ieu. Bu kade jadi ibu teh kudu taat ka salaki kunaon sebabna kudu taat ka salaki sebab salaki nu nanggung jawab urusan ibu mah dunia ahe matak ibu maot mawa ridho salaki insyaallah salat ibu bi ghairi hisab yadkhulunal jannata bi ghairi hisab ibu asup ka surga bebas hisaban. Naon sababna? Udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti cek Allah. Jig enah entin iroh yoyoh. Kitu mae kadinya geura. Encum kadinya. Geura asup ka surga cek Allah. Naon sababna? Sebab Allah ridho ka ibu jadi awewe anu saleh. Buktina salaki ibu ridho ka ibu. Cawadeun piomongeun. Nah, maka ngaran ibu ditulis dina 8 pintu surga. Dina 8 pintu surga kabeh aya ngaran ibu cek Allah big jig asup ka surga bebas rek asup ka mana wae rek pantok mana wae sebab aing ridho ka maneh asup ibu ngaligincing sanajan salaki ibu mah ka neraka. Kumaha cek ibu? Dadah. Jadi dengan kata lain lamun ibu hoyong nepi ka surga kudu mekel ridho salak berarti surgamu di bawah telapak kaki suami. Bu surgamu di bawah telapak kaki suami matak bisi engke poe isuk salaki ibu nyepak eta ka ibu ulah marah itu adalah tendangan dari surga. Atuh surga-surga ge aing pengkor disepak. Tapi kade untuk salaki mun hayang nepi ka surga kudu ngantongan kudu makel ridhoin indung bapak. Bapak salat, bapak haji, bapak sedekah, maaf lamun akhlak bapak kana jadi indung bapak goreng patut. Salat bapak eusian, sedekah bapak eusian lantaran bapak ngalanggar perintah Allah. Nu mana? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah marentahkeun ulah rek ibadah anjeun ka salian teh Allah, ulah nyakutukeun Allah kitu. Ulah gawe musyrik ka Allah. Kudu ka Allah urang ibadah kabeh, muntang ka Allah kabeh. Kadua, lamun geus bisa ibadah ka Allah, kudu bisa nyieun kaalusan gawe hade kanu jadi indung bapa. Ja urang bisa kieu ge eta menang indung menang kolot pajaro dihargaan ku batur dihormat ku batur menang kolot ieu urang ngurus
boga pangkat, boga derajat, boga kadudukan menang kolot. Lamun jelema masyarakat ngahormat ka urang poe ayeuna, maaf lain karena kapinteran urang Pak, terus terang baik, lain karena kegagahan ilmu urang, lain tapi karena barokah doa tina jadi kolot. Padahal kolot urang baheula pangkat teu gableng, kadudukan teu gableng, ngan ukur kuli kolot urang teh baheula ngan ukur kuli. Tapi eta urang anak-anak kiwari pangkat boga, kahormatan boga, kubatur dijadikeun sesepuh, kubatur diajenan dijadikeun tokoh, saha nu berhak menerima sanjungan jeung kamuliaan? Kolot urang. Matak jaga akhlak urang, ulah moekan kuburan kolot, ulah nepi ke urang hayang babalas kahadean kolot, hanjakal urang geus jauh jeung kolot. Kolot mah geus aya di alam barjah, urang di dunia keneh. Matak andelkeun sing beunang diandelkeun ku kolot, jaga kolot. Sing alakur jeung dulur, jadulur urang teh anak kolot, lamun urang jeung anak naon, lamun urang jeung dulur teu akur berarti urang sarua jeung nyeri anak kolot. Kartos teh teh, kartos teh teh, teteh boga salaki dipikolot ku batur, teteh boga salaki, boga jabatan, boga pagawean anu pantes nu merenah, menang kolotna eta ngadidik, menang kolotna ngabiayaan, betul? Doakeun mitoha, doakeun kolot urang, mudah-mudahan dihampura. Ulah nepi ka teteh hayang nyieun kahadean ka kolot, kakak hayo ngalongok indung bapak, hanjakal indung geus maot, geus kaurugan ku taneuh beureum, diganjel ku gegelu, diurugan ku taneuh beureum. Urangan ukur ngarasa rindu ka emak, sono ka bapak, baheula keur aya mah urang pusing-pusing ge aya bapak mah hileungit ka pusing urang. Sedih-sedih ge urang hirup. Pendak mah jeung emak jeung ibu leungit ka susah urang, jeung selalu aya obat indung mah. Leungeunna teh haneut jadi obat teu ngarti, aing mah teu ngarti terus terang bae. Padahal eta indung dokter lain, profesor lain, tapi unggal ngusapan kana hulu jeung tonggong leungit ka pusing anak. Betul teu? Betul teu? Jangan sampai ibu kehilangan jimat nupang mulia-mulia nupang sakti-saktina naon. Doain sebelum engkau kehilangan ibumu, jaga mereka, terutama suamimu. Katakan kepada suamimu, jagalah silaturahmi dengan ibumu. Kenapa? Jika suamimu celaka, engkau pun ikut celaka. Katakan kepada suamimu, jangan engkau jauhi ibumu, jangan engkau lupa jasa orang tuamu, karena ibumu lah kita bisa seperti ini. Jika anak butuh orang tua selalu siap sedia. Jika anak butuh pertolongan orang tua tanpa pamrih memberikan pertolongan. Kolot ngurus anak 5 genep 7, kabeh keurus, kabeh kebiayaan. Tapi naha anak 7-an, anak 5-an, boga kolot hiji teuing kaurus teuing henteu. Sedangkan anjeun jabatan gablek, sedangkan anjeun dunia dibere boga, tapi naha anjeun nepi ka poho kana jasa kolot. Naon nu ngahalangan hate anjeun? Naon nu ngahalangan mata anjeun? Padahal anjeun teu lolong. Padahal anjeun teu pecak. Tapi naha anjeun betega mopohokeun kahadean kolot. Geura eling, geura istighfar. Sebab dosa doraka ka kolot moal diengkekeun deui. Istighfar bisi Allah buru-buru nyarek ka urang kabehan. Bu, karunya ka salaki. Karunya ka salaki. Bejaan salaki, Pak, longokan si emak. Pak, longokan si emak gitu. Komo sakedeung deui ayeuna tereh bulan puasa gerak kunjungan kolot pentah hampurana. Ai munggahan teh lain ngaliwet lain, tapi munggahan teh urang beberes awak dohir batin sedia memeh asup bulan puasa urangna kudu geus bersih, ameh urang ibadah dina bulan puasa teu berat. Ai teu loba ting dosa teh. Sebab eta urang ngedul ibadah dosa nu ngahalangan. Kade eta dosa ka kolot tong disapirakeun. Nu kadua, kolot urang teh aya 3, hiji nu jadi wasilah urang lahir ke alam dunia indung bapak, 2 nu ngawinkeun anakna ka urang, saha? Mitoha, kolot urang. Nu katilu guru urang. Tanpa guru kita tidak akan seperti ini Pak. Bahkan guru leuwih gede jasana tibatan kolot, sebab dohir batin diurus ku guru. Kolot ngurus urang munasabah darah dagingna, betul? Tapi guru urang ngurus berang penting, anakna lain, darahna lain, ngan katalian ku naon wasiat Kanjeng Nabi. Maka jelema nu syukuran ka Allah teu kaasup syukuran lamun teu bisa nganuhunkeun ka papada kaula. Hiji ka kolot, 2 ka mitoha, 3 ka guru. Insya Allah.
teraskeun salajengna anu moal diangkat salatna wa akhwani mutasorimani moal diterima salat urang satungtung parasea we hayu naon sebabna nu moal diangkat salatna dina luhureun huluna wa akhwani mutasorimani dua dulur nu parasea rek dulur sanasab atawa dulur saagama mata kebeujeuh ulah sok parasea we lamun akur meja urang insyaallah mahmur karasana ku urang lembur teh hegar sing akur baheula mah geuning aya tatangga nyeun imah milu ngagotongan kenteng tatangga meuli keusik milu ngagotongan keusik muntuy ember teh tatangga karasa urang hirup di lembur teh ayeuna tong dileungitkeun itu jati diri urang sebagai bangsa yang besar negara Indonesia adalah gotong royong lamun leungit berarti ciri naonna lamun jati diri urang leungit berarti urang kehilangan esensi urang sebenarnya budaya urang leungit berarti urang kehilangan jati diri mana budaya urang gotong royong leungit ciri mah teu leungit nu dicirian tapi lamun leungit ta'rifna atuh leungit berarti jenisna lalaki cirina aya kumisan betul naon eta leungit kumis leungit lalakina atuh henteu jata mah ciri ieu japang marsaing ucing ge kumisan teu bikang teu lalaki ta ucing kumisan kabeh ge eta mah ciri ieu ala kadar ciri leungit ciri teu leungit nu dicirian tapi lamun leungit ta'rifna atuh leungit nu dita'rifanana mana lalaki leungit pepentungna atuh leungit berarti lalakina urang Sunda urang Banten budayana gotong royong leungit budayana berarti leungit jati dirina kita bukan kita yang dulu berarti urang teh nafsi naon bedana atuh jeung sato laras kitu hirupkeun deui pajaro gotong royong kitu terserah eta mah urusan pajaro aing moal milu pusing gitu matak jeung dulurna ulah pase jeung dulur ulah pasea kade lalaki nu jadi imam tapi makmum benci ka imam gara-gara bodoh pasek ahli bid'ah moal diterima salatna awewe anu sare tapi salakina marah ka manehna moal diterima salatna gara-gara teu taat ka salaki dua dulur nu pasea salat mah salat maca Quran maca Quran umroh mah bisa haji mampu tapi jeung dulur pasea wae maaf salatna moal diterima matak hayu sing alakur sing silih hampura kita perlu belajar dari Roma Irama da si eta mah lain musisi selain seniman dia juga pendakwah matak lirikna syarat akan nasihat edukasi nengekeun ka Roma Irama lirikna ka jelema teh teu boleh ngajak akur ngajak silih hargaan aya jelema rek pasea ka polisi rek silih teunggel dicarek ku Roma Irama make naon make lagu jadi teu kasinggung jelema teh kama qala Roma Irama padadang stop pertengkaran stop perdebatan permusuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.